si Nyai ya diajak ngeramet kumaha kalahka ka pasar meureun tas gajihan meureun ya si Aana tuh jadi we mah sorangan kudu nu jero tadi nam hayang dibantuan beh tereh kemudian tereh lebaran kudu mun ek meuli baju si Nyai teh jeung budakna teu beahkeun bae mudah-mudahan ieu teh tereh anggeus ieu mah maneh teh dek we eta deet pas sawah teh tuh ya coba barobo cicing atuh tong barobo tuh mah jadi kudu ngahade-hadekeun sok harudang teh cicing harudang mesti ting ieu jukut nu kieu meuni pahara-pahara ting balakna mah meuni hese tuh ngalengkah oge aduh cicing sok garugah tuh yo kadon barobo geuningan teu kaul katoel sok garugah si nyarekan bogana ya juragana nyarekan geura tah cicing aduh gusti kumaha ieu ngalengkahna kieu we kitu tah ieu ngadon sok garugah si Nyai mah tuh meuni ngarunah we manehna mah jalan-jalan ayeuna mah nu jero aduh tuh si Nyai jadi ketinggalan jauh bae emak untung sorangan ayeuna mah genjeran deui atuh moal iang genjer emak moal ngalotek moal iang genjer bikin bae engke sugan anu itu ayaan tah Allahu Akbar nya ieu kumaha nya aduh nu coba ieu barobo deui aduh ampun teuing cicing harudang si Nyai gara-gara nama itu teman tuan tuh make aku udah jauh keneh lebaran mahnya ini ribut mau pengurah gitu bajuna aduh meureun anggarame cek dibulikeun kana baju bedug bae karunya ketang hayu we ka sawah keun sina jalan-jalan lah sekali-kali mah di sini rekan si Ana we dibawa ka sawah si Nyai garugah